Cak Kangjeng Gusti piraku hewa doang kaminantu sakit gedena dosa sakit gedena siksa meureunan nu mantak hewa kitu sambarangan ieu karena ieu jelema rajin salat rajin puasa rajin ibadah dan yang lain-lainnya tapi hewa jasa kaminantu lantaran minantuna ulah marahnya minantuna santri unggal tahun anakan rumah tangga 5 tahun anak 5 malah kuari ngandung deui cek dokter kembar diomongan ku mitohana ka pamajikanna ka anakna berarti bejakeun ka salaki sia mikir anak beana timimiti sia HS di kamar tengah teu mahi pindah ka kamar tukang teu mahi digeblakeun dapur teu mahi keneh bese nyin sorondoy ka dinya Masya Allah anak be anak geus 5 can gablek sayang dibijakeun ka pamajikanna ku pamajikanna ka salaki ka kulan bapa marah ka kunaon jatuh boga salah kula mah neng cinarineh dirineh deui jih lain salah aing eta mah reneh sia anak bapak sia pan gara-gara na kakak meureun ih aing mah teu boga gara-gara si eta nu boga gara-gara mah teman diomongan gitu eta kerpasnya jeung minantuna ka jeung aduh neng dia bejakeun kitu ka salaki sianya ieu terakhirnya aing bosen jeung isin ka tetangga ngariung anak sia deui anak kaberiak wae mohon atuh Pak insyaallah dibijakeun ka salaki kenaon salaki sia kuari aya sih di jero kamar kenaon salaki sia awas isukan sia nyeronyeun soron deui di pipih aing dibeuleum ku aing mohon Pak atuh kumaha beureun jak kieu geus dibejakeun ka salaki sia geus kuari kieu aing boga babaturan mere lewongan bejakeun ka salaki sia titah gawe abeh aman ke jo aing Masya Allah meji kompang gedena teu mahi ku anak sia
Pak Kulan pansalaki kulama tugasna kaliling ti masjid ke masjid ti musola ke musola magahan rukun wudu rukun salat nyaho aing bejakeun ka salakia magahan majojong gawe terus kan magahan jojong gawe terus kan tuh lowongan nasa lowongan ikat lowongan cinglo yuyi akhirnya teh yuyi naon hesina sia berangkat isuk balik sore salaki sia tah tas maghrib bagahan ngaji jajamihanna tas maghrib mohon Pak mohon kayak ditanyakan ke salaki Kak Kulan titah gawe ku bapak gawe naon pabrik yoye pan gawe teh meureun kudu aya pangalamanana kudu aya lulusanana kudu aya ijazahna aing lulusan naon kelamun diasupkeun ka pabrik bagian ngajahit di pabrik sepatu ukuran beak ku aing ngahiji komo di tukang pakaian mah tekstil bagian ngajahit ukuranna baju moal aya kantongan kabeh ku aing bejakeun ka bapak teu sanggup gawe Pak Kulan jak itu cinta mainnya memumbung gawe salah milih minantu aing kuari kieneng bejakeun ka salaki sia bejakeun mun teu daek gawe neangan dunia teu daek gawe neangan dua tetep milih ngaji indit ti mah bapak isin imhaing teu kabentuk sololoy ka kenca sololoy ka katuhu dapur mimpi panjang bae di dia anak sia isuk-isuk salaki sia ngagoler masya Allah alabatan pesawat terbang imah aing indit ya itu sedih akhirnya bebental sang ustad muda yang punya anak loba bari ngasupeun bajukan atas bari maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam cikal kemana ayo Pak Ihubbi Sayyidina Muhammad Nurun li badril huda mutammam neng dek jeung kakak apa dek jeung bapak jeung kakak we lah tanggung anak geus loba Kak jasa najan kula rarangdaan geus saha tunu hayangkeun anak 5 di kandungan 2 ya 7 saha nu daek nyandung kana boga anak 7 Kak ka Haji Pendi ge malaikeun hitung-hitungan teu kapanggih kan maraban anak 7 ilo ditanyalah si bapana ku tetangga Pak Kulan kemana minantu bapak minantu nu mana ya anu cicing di Sorondoi eta lain minantu aing teh mah geus indit ka sabrang ka Palembang ari itu eueuh ka mana boa teh ka bawa palit kitu teh jelema masyaallah hewa luar biasa
sedangkan dia sang menantu adalah sang penegak agama. Cak Kangjeng Nabi ieu dosana wajar geng, tapi teu wajar-wajar teuing cak Kangjeng Nabi. Wajar dong seorang mertua boga minantu teu daek gawe anak loba jengkel, wajar teu? Wajar teu? Coba jajal urang kawinkeun anak urang ka hiji lalaki gawe henteu hees bae anak loba. Sanajan tamat ihya ge moal kuat. Ya Allah ya Rabbi. Tapi itulah ternyata di hati terbersit seorang mertua teresep ulah-ulah ke anakna doang, ka minantuna doang, ka orang-orang lain ge teresep. Pokoknya nama resepna hiji jelema boga dunia, hiji jelema boga dunia. Adapun anakna kawin ke jeung santri adalah itu cinta terlarang, cinta yang tidak direstui orang tua, gara-gara anakna sok ulin ka sisi kobong.